Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, dulur, baraya, tatangga anu anggang, wargi-wargi anu tebihna. Alhamdulillah, kumpul. Ulah hilap. Simkuring dina ngeutieu dina acara Anjang Sono. Nah, tanapi Abah Caca channel. Alhamdulillah, ieu Mang Odi teh kacida pisan sonona dia denget ya. Naon sababna? Geus heubeul teu nolol. Teu nololina konten. Sabab heuh nya kitu teh lah paheula-heula jeung kasibukan. Pang-pangna Mang Odi mah ieu loba kagiatan rupa-rupa. Bisa gigireun ngajar. Ngajar kade. Ngajar apa teh ngajar? Ngajar naon sih teh? Ngajar dong. Oh, udah palingan ngajar naon atuh? Ngajar dong. Beungeut ieu mah tipe guru. Sok atuh. Pas ningali beungeut kita yang serius. Jadi hebat aja ieu. Sono ieu sabab naon kagiatan Mang Udi teh loba. Tim meeting urek. Oh, kuseup. Jeung kagiatan-kagiatan nu sajana manggung. Tah, ieu mun percaya baheula teh Mang Odi manggung ngahiraas. Heuh, lobana mah. Lobana mah. Heuh, we aing jeung negara. Nuhun we. Lobana mah. Heuh, tah baheula teh rek nokot teh Odi di dieu teh. Ngan ieu teu kahontal ku modal beuh duit. Alhamdulillah Mang Odi dina geus ya aya di toko Ratna. Oge teu hilap dina geus ieu disarangan ku, "Hei, sini, friend." Balanya heula. Ngus batur nu balalanja mah. Aya jengkol. Hah? Jengkol dieu. Jengkol aya sagala rupa komplit. Kabutuhan rumah tangga aya komplit. Harga golosir. Sarua jeung di kota. Alhamdulillah pemirsa nepangkeun Mang Odi disarangan ku bebengok uyan alias si kini cengkar. Ieu tipe anu pikaresepeun. Da tikali. Ieu mah nu kieu teh disebut sekolah mah Kasep Gunung. Kasep Gunung teh kumaha? Ditingali ti ka Johan Luis alus. Ari deukeut. Lamun ditingali ti ka deuketan ciga knalpot bemo. Saok sana kenyataan tinggali banget mana. Sugan teh Kasep Gunung teh kawas kieu. Nya, ieu mah kajauhan hayang ngajugjug. Heeh. Ti ka deuketan hayang nincak. Tah, cek ieu mah ieu. Aduh, belan ieu atuh maneh teh. Yang jiga nu gila ku aing teh. Da ruji teh ngelain ge. Ya, kieu ieu. Toko Ratna teh rek ngadongkapan putih dinasti almarhum Pak Haji Darso. Ayeuna rek Anjang Sono ka dieu. Ka dieuna kana naon? Hah? Kana naon ka dieuna? Nya laleungpang meureun teh nya kanu mobil aya maneh. Sugan teh kana sepatu roda. Kana dokot. Sugan teh make sepatu roda. Semua da mal nepi ka dieu. Urang penasaran pasti. Tah. Kamana ngepot na Mang Odi jeung Uyan, Uyan tuturkeun pasti penasaran nu mana ieu ti dinasti almarhum Pak Haji Darso teh ti nu cikal nepi ka bungsu aya bakal aya malahanan aya nu keur booming keur viral teh si bungsu eta teh nu leuh mah eueuh sia teh nu bungsu nu bungsu viral Rehan Darso eta teh rek ka dieu nyimpang atuh buru mana? Kapan we urang berpersiapan. Aku disuguhan meureun. Eta teh. Kapan aya Toko Ratna tuh nyuguhanana mah. Siapa ya? Ieu ai si Rehan mah, si Rehan Darso karena seperti lalab-lalaban. Laon eta? Kaya ning pucuk haur. Bener. Digara tahun pare. Wah, nu aya sabeuna aya katembok we pokona mah. Tah, penasaran? Hayu ka mana Odi ngepot teh jeung Uyan? Hayukeun. Kemon. Heula. Naon? Apaan tadi teh ngomong-ngomong Toko Ratna. Nah, urang teh penasaran. Penasaranana ai Ratna teh nu mana ngomong tokona teh. Oh, pemirsa dikenalkeun. Pemirsa asa penasaran beureun si Uyan kini-kini teh. Manehna teh kabeneran bandar tomat. Kan tomat buru. Hayang tepung jeung Toko Ratna jeung nu boga. Ayo kaingetan. Ayo tuh posisi Odi ti heula deui. Didinya kadua. Nu kasep heula ti heula di mana-mana ge. Mangga petot di tukang. Mangga nya. Iya.
Kala di belah mana? Wah, pada sibuk di baralanya. Loba nu Tadi balanya. penasaran. Ya. Kayak pagawena. Kayak mana ya? Assalamualaikum. Salam. Lain mana nu nemalana itu? Oh itu. Aya tetemput. Saya. Oh, keke, sakedap gerap temput. Aya penasaran cenah ieu banar tomat. Tuh, Mangga. Ari teh Ratna teh nu mana? Teh Ratna aya paling lebat. Ieu cenah banar tomat hayang tepung sakedeung we. Oh, mohon. Keun da ke diburuhan. Ya. Ku oli mana duit teh cerokola? Oh kayak deui. Pada kalabat sauran we ka dieu. Adi dia we Sauran we. Asa arek di sintu ieu. Oh, iya, atuh. Tur nuhun. Aduh, teh dadas. Ya. Teh Ratna teh apa we? Nya heueuh sia teh ngaranna ge geus teh Ratna. Oh. Lamun Ahmad lelaki. Oh itu teh. Oh, itu apa? Mangga. Itu baralahan ya. Mulai lah. Oh banyak. Iya. Mangan-mangan. Udah hayang. Enggak nak. Dirinya mah rasa kepanasaran. Heeh. Hayang tepung jeung Ratna. siap. Aya, si Abah Cacara ge arek di jero. Aya eta teh. Oh, tadi nyungguhan nyungguhan dirinya saha? Hah? Nyungguhan dirinya saha? Acan tadi suguhan atuh. Oh, kalau Mana tuh meni? Harane sih. Lanan, da nunggu solehna tuh. Oh. Kudu kawenehan. Ya, nah ge. Aduh, asa bagjayan uing mah terus terang Naon? di baturan ku didinya uing mah. Bagja. Nya hooh. Oh kan urang kurang bagja teh. Aha. Neneangan teh tadi. Mana? Berkali itu berkali eueuh. Ih, apa uing mah makhluk astral. Heuh dalam untuk seri mau mal katempo. Masih kekeh penasaran? Penasaran Keur atuh. sibuk di jero. Heuh atuh sempatkeun lah ka dieu. Dan masih gak nu maksa. Nya lamun teu dipaksa dah harare sih gini nya tuh. Tenang we nyantai. Enggak mau. Hayang dibayar gitu. Lain gitu Iya. Aduh. Ngono. Nah, eta ngade-gede kitu gayana teh. Gaya ieu mah. Kalem mana tuh punten. Teh put kitu sakedap ya aduh. Ieu banar tomat cenah, penasaran. Halis karek sabeula cenah. Di halisna karek sabeula. Oh, teuing atuh. Jujur. Tah ieu mah percaya ieu mah nya Nah, kajujuran uing. Yo. jujuran kumaha? Ieu teh antara Toko Ratna jeung uing teh adi lanceuk. Rek ngomong teh dipikir heula maneh teh. Nah gitu kumaha gitu. Nu boga toko, Heeh. adi lanceuk Heeh. jeung didinya. Heeh. Memeh ngomong teh ieu da batur ge moal percayaeun. Mau percayana belah mana? Heuh maneh teh kudu mikir heula cik atuh ngabohong teh. Anu asup akal lah, anu asup akal. Heuh nurutkeun maneh kumaha? Heuh santena ayeuna boga toko. Heeh. Boga toko meureun. Heeh. Meureun dedegadana hade. Heeh. Meureun rupana geulis. Heeh. Pasti ngaranna ge Ratna. Hah, itu Ngaranna ge manya ieu otoy. Teu percaya? Sok, Jeung uing mah poek jujur. ieu. Mana? Put buruk itu ka adi uing put sama terus saya wae aing jujur urang mah mana Mana? mah enggak bohong tah Tuh, nya atau masih sama makan ngabir gidig. manya ari ieu rancunit. Heeh. Ayo maneh lanceukna. Ya. Ya Allah, poek kitu. Maneh hayang nyaho sajarah uing. Heuh. Ari adi uing mah dilahirkeun teh di rumah sakit umum Sumedang. Heeh. Ari uing waktu emak uing bersin uing bijil. Paingan. Jadi beda. Ieu juga masalah ngahuripan. Aduh. Ari ieu dihuripan ku hayam. Oh, wing. Ari di dinya mah ku marmot dihuripanana. Beungeut kieu. Aduh. Ieu era teh teh. Aduh. Nepangkeun atuh. Nah, percaya ya nama? Oh iya, percaya tuh. Alhamdulillah. Boga salaki ya. Nya boga laun sih teh. Hah? Enggak ada uing mah. Boga Oh, salaki lagi supir. Pilot supir kapal. supir kapal. Oh, galon air. Oh. Galon air. Oh, galon air. Oh. Aduh, alhamdulillah itu orang tetepangkeun tuh nya. Oh, atuh, Eta aduh, kitu meureun urang alhamdulillah. laporan meureun. Iya. Wayahna we dina danget ieu teh pan teu orakan teh aya anu bare nyimpang ieu teh. Nya eta ti dinasti almarhum Pak Haji Darso gitu Nah. tah. Punten ieu mah ngawagal nya yan. Iya. Wih rada lemes jeung adik ge. Oh, rada mas. Da sieun teh di amplopan pan. Ya, oh, Gitu mah. Wing geus dibere kopi. Tak gitu meureun. Ya punten ke insyaallah lah. Bener Oh. abdi kudu
Di perjalanan kene. Megat kena di itu di Parapatan. Wing rek megat. Heeh. Didinya ngadaguan di dieu. Heeh. Atuh meureun ieu nu boga toko nyiapkeun keur Iya, ribuan. ribuan. Tah ieu ciri-cirina di dinya di Parapatan. Lamun datang bawa ka dieu jeung aya bak sampah, sok made mah bari istirahat sok eta daharan sampah nu arurut. Ngeunah eta teh. Ngeunah. Ah, kan ku maneh. Ya. Nuhun, persiapan. Ayo atuh, sok persiapan teh nya. Ayo, Ayo. Urang megah. Dinya tugas urang. Ayo, siap. Oke. Kemon. Kemon. Kamana si Oding ngototna. Ayo. Rek nang. Oke. Pendopo semuanya nya. Eta Mang Odin ngapalan mah. Bang Odin masih alamatnya Alamat di toko Ratna. cekot toko Ratna. Moal ieu kitu toko ieu toko ieu. Nya anu cabian teh. Cabian. Atuh ganeng tong ranking bisa urang nu malanana. Jadi anu urang teh ka mana ieu teh? Bade ka toko Buratna. Ka pendopo. Iya toko Buratna. Urang tanyakeun lah ka belah ditu, urang teruskeun. Jadi Pak seroknya urang terus ka toko Buratna, mana ininya ke pendopo naon teh? Pendopo semai. Tah kitu urang ngahan teh. Ayo pergi. Suka terus kasih ibu nu di toko. Ayo teh toko Buratna. Iya, kok Buratna ieu. Anu barang beli ka dieu teh. Oh iya. Tah eta. Cobian juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya aya pisan. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Aya no, itu mira Hapunten pisan sering di dinasti Mohon. Darso. Saurna teh ieu teh bade ngadongkapan ka hiji tempat Ka pendopo. Semai. Pendopo. Dupina paling mana? Oh, pendopo semai mah karena nanti dia teh rada tebih keneh. Ngalewat Pangandaran teh, Bu. Itu, Itu udah badia ya. oh masih keneh. Sumedang. Sumedang, tapi sur 7 tanjakan, genep pudunan, bengkok, belok, katonggok terus. Rana aya rana dinya. Seueur. Dua belokan dinya, dua belokan dinya. 7 belokan. Dua belokan kiri kanan di mana-mana. Atuh lapangan gua abdi nasib Epi. Ieu Kang Alganara, ieu Ki Adi Nuki. Oge hiring-hiringan tuntutan ti keluarga besar Paji Darso. Ieu putra Paji Darso. Karena Rehan Darso. Anu nomor 3. Mimin Saya teh Mendarso. Atur Pun teh ngarewong. Ieu terus teh Buratna. Mohon bade kasbon teh naon itu, Bu? Hanya kayak ngemut lah. Ya mau saya tadi itu bade ka pendopo naon teh? Semai. Pendopo Semeng. Dengan jadi teh 7 tanyakan. Genep pudunan, Genep pudunan. terus katonggok. Tanjakan. Jadi 8 di walimahan. Nah gitu bisa lakukan punya. Jadi nuhun besar punya. Nuhun kana ayeuna jujurana Bu. Bade ngalujurna ka pendoponan Semeng ya. Pendapat semai. Aduh nuhun Ibu. Cong. Ka ieu teh ke Buratna. Tah pokon naman tapi ulah hina mugia ka Ibu Ratna nu di mana we aya pokona Kimanja. Bisi anu ngalangkung di jaluran gitu. Ieu teh jalur Sumedang arah naon ya? Pada suka kadi itu nasi benda pokok namanya mah birek aya toko Buratna. Sindang wae. Nang wae nya Segala Segala rupi, rupi cicilan aya. aya komplit nya. Tak itu toko Ibu Ratna mah birek deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.